Eagle double G. Nah, sudah nurugi ngajawab salam ke salaki teh maneh mah. Lain gitu. Kapan biasana ge tara uluk salam atuh. Ih, pan beda deui atuh ieu mah balik Jumatan Imas ya teh. Aduh aing. Akang teh uih jumaahan, tapi nah kaulah ulang-ulang gitu. Nya Kang teh ieu teh keur ngaleuyepan isi khutbah tadi. Tah kitu ari khotib khutbah teh regepkeun lain kalah kerek wae ieu. Naon kitu si khutbah teh? Kieu nyi cek khotib lamun lalaki geus kawin eta sarua jeung ngalaksanakeun satengahna tina syariat Islam cah nyi. Oh gitu. Terus naon anu matak ngajadikeun akang pulang-pulang teh? Akang jadi mikir lamun kawin sakali sarua jeung ngalaksanakeun satengahna tina syariat Islam. Tah berarti lamun hayang 100% akang teh kudu kawin deui nyi. Nah Nyai ridho akang kawin deui. Aduh, naon ari Nyai kalah nakol. Meni asa ngabur Nyai kieu ieu teh. Kitu uyahan dina pikiran tenan aya nyanu jeung nyanu nya teh cukup atuh dikekepan unggal peuting teh cara di canu mah meni kene geus lah diserahkeun we urang mah Heup kalem nyi da akang mah kudu banyol santuy we. pokona mah mun akang kawin deui rek disunatan we lah meh dempes sekalian. Moal atuh nyi asa piraku pan akang mah love you tuluy-tuluy ka didinya. Awas mun bohong. Moal atuh percayalah pada akang tindak sayang. Gombal. Ih lain gombal akang mah serius. Cing pangyopotkeun kolor hejo teh akang rek ka sawah. Salah tuh. Ya kan. Ya. Kayak nah itu lomba sirum kieu ieu teh. Lo cicing oh astagfirullah. Lo naik mana ieu teh? Mere kolor teh lomba sirum kieu. Alah sakang poho kacana teh urut ngapsai gula. Saingan ai mana itu balik pisan jadi awewe teh. Puas. Tah nyeng seurikeun maneh mah parabot salaki beak ku sirum teh. Baiklah, ame teh culametan, mending kena be aku siram sekalian. Beuh, aya ku kitu na. Keur mah akang teh boga panyakit hese sare. Ditambah ayeuna parabot gering. Duh, Gusti lieur. Baru akang teh geuning sesare nya. Bener pisan nyi. Gampang atuh. Nyai boga resep obat tidur ti dokter. Aya 3 malahan mah warna teh anu beureum, anu koneng jeung nu hejo. Eta teh tiluanana teh beda-beda khasiatna teh. Loba. Oh gitu. Alus pisan tuh nya teh obat teh. Ari nu hejo. Naon khasiatna teh? Mun akang nginum anu hejo, akang teh pasti tibra sare teh. Terus engke teh bakal ngimpikeun aura kasih. Wah, hebat banget tuh. Kieu eta mah obat teh lah. Aya nu beureum, kumaha tah khasiatna? Tah, lamun anu beureum mah akang teh bakal tibra sare teh. Terus bakal ngimpi ngojay jeung Luna Maya. Oh my god, aya nu koneng. Naon tah khasiatna?
lamun anu koneng diinum ku akang teh bakal tibra sare teh terus bakal ngimpi jeung Raisa. Gusti, berarti lamun obatna di daharku akang tiluanana, akang bakal ngimpi jeung tiluanana. Bruh. Jadi teu sabar yang lagi nginum. Tah lamun obatna kabeh ku akang diinum mah akang teh bakal ngimpi kawin jeung Nika Ardila. Tah tidinya teh akang teh bakal sare tuh mah hudang deui alias is dead. Amit amit sok mana wae ibu budak teh maneh mah. Boro geus di Bandungan ku akang. Geus moal jadi ngadar obat teh. Geus akang mah rek ka sawah tong ngacapruk wae. Jiga tuh kan kabeh ulah kakek mah handa. Tah aya ku keukeuh dihajakeun geura. Hari kan yang di sunatan 5. Tilu. Lamun kabeh obatna ku akang di dahar. Terus akang teh nya bakal kawin tah. Akang teh moal